Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian kepada penonton. Di bawah kan ada tombol subscribe warna merah. Sok mangga dipencet. Terus bunyiin loncengnya dan klik like jika kalian menyukai video ini. Selamat menonton. Pin tadi ngajar main bisa sih. Coba kayak. Tinggal sih mana itu? Mana sih? Dre, Dre, yo. Buru. Ya. Hei Salim, ayo. Hah? Ayo. Salim. Oh, sok tuh tiga lah weh. Nungan pur kana. Buburit. Salim. Ayo. Saya tak lagi si Tarsip ya mah ya. Nanti sip sih ah. Bang, main kerdahat ah. Nanti sip, hayang sih ya. Hayang lu ah. Bang wae ya. Yang mah ya. Siap balaga tulis ya. Astagfirullahaladzim. Purkon, mana ngaji tara? Bapak teh ngajarkeun kos kitu. Puasa ayakan, anu aya dihakan. Di henteu Pak Ustad. Eta mah tadi di Bang Jonyo doang. Resep gambarna alus hejo. Bener. Teu bohong bener. Ari ngomong nyonyo, ari eta tinggal sabelah. Naon eta? Ih bener Pak Ustad. Eta mah ku beurit, lain ku urang. Tadi urang mah gini sapotong. Urang nempo gambarna resep. Jadi dia dicocok doang. Bener. Swear Pak Ustad. Ari ngomong beurit, maneh meureun beuritna. Ya tingali apa iya tah? Lain naon ya? Hah? Ya, Ah, beurit maneh beuritna meureun. Cek si Ipin ge mana matara puasa. lain Pak, ieu mah dahdir. Aku Dahdir. kue kos ieu. Alasan wae jadina teh. Nyatu Pak. Sakali taraweh ayeuna ngopetan sendal batur, ditukeran ayeuna nu goreng kanu alus. Abang-abang bapak ngomong kita nu alus dicopot. Dikirim Lebok banget ya. begitu ye. Panik sama Sanja. Terus isukan Mang Haji. Ya, Nyamun Pak, mohon. awas tong diulangi deui. Ya mohon. Sok geura balik ka ina mah. Nyamun Pak. Ini ngaos ya. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anginnya Hosia Ipin pasti ngebejak Pak Ustad. Awas gua sih. Diciriaan sih. Awas ya. Ya, kue kain. Bak. Ya nggak pematuran kos gitu, Pin. Awas ya, kue aing di kakak. Dek, si Burkon. Oh. Kang. Dek, mana Dek? Kayaknya tuh ciga nu cueknya. Nau. Itu ya. Waduh, alah ya sendal sih kenapa tuh kerja anak Pak Ustad. Oke, sini lah kayak tarawehan. Kon, ini saya di imah. Emang tengah ngaji? Koream lah aing ngajin age si Ipin tuang cari muka ngomong si Ayu so apa Emang kon udah ketemu emang kos itu wae dibawa lagi.
Bus ulah kos gitu bulan puasa lo ngomongin batur pamali. Lah, tadi was sorangan ngomongkeun. Ih. Nya aing mah lain ngomongkeun atuh. Aing mah nyaritakeun. Kita ieu Mana, Pak? buburit. Iya tuh urang. Ayo. Mas. Nah, Bombong. Gun, semua murid wal. Lah, jika boga bensin wae, panggil aing nggak bensinan. Kalem ke anjing jam ke Eka. sok badan. Jure ya. Kak, Kak. Cie. Jore. Ayo Jore. Siapa nak? Assalamualaikum. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Iya, bagus. Lihat, Bro. Aduh. Ayo. Dar, ngabuburit yuk. Nggak sampai masyarakat datang. Naon sih suri wae? Ayo kan lah, kurang obat yuk. Enak aja weh. Jadi mah perut doang. Melu mual, ngaburit, Pak. Aja, gas kan? Lah, itu geus eta. Kamu yang mulai mah. Ayo. Nuru jamal ibadah mi wajhi syamsil muda. Apa didinya? Lo bawa banget Dre, ngabuburit Dre. Oh, usah dulu ya Dre. Kumaha ya ngabuburit wae bareng budak. Hayu wae sih orang mah. Apa arek nungguan budak wae apa? Ngabuburit teh bareng gitu. Nyaho nungguan budak terame tuh doan mah. At si Ayu ka mana nya anjing dah. Si Pina coba barang teki ngaji. Nungguan budak ah. Udah Vin dah. Oh si Ayu teh. Hati ini kosong Vin. Forever stay you, ayo. Di. Budak Dre. Oh, Dre. Kon, hei. Milo. Wan. Milo. Eta kan eta tiang musola. Kon. Sepur kon nyari kos gitu gue Dre. nyawa tuh. Eta Kon. Hei, Milo. Ayo sedih lah.